Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kali di kelas GPS 2 pada nyaritakeun dongeng anu judulna Batu Ti hiji poe ti abad ka-11 datang rombongan ti Karajaan Mataram anu dipimpin ku Aki Gede jeung ku Nini Gede. Rombongan eta diusir ku Karajaan Mataram ku sababaraha patinggi kasieun eleh tangging ku Aki Gede lamun eta Aki jeung Nini Gede aya keneh di Mataram. Geus ngalakonan Aki jeung Nini Gede istirahat di Laut Kidul anu ayeuna jadi Batu Hiu. Nalika istirahat Aki Gede nitah ka rombonganana jang ngalalauk jang diasakeun ku rombonganana. Rombongan anu dititah tadi menangkeun laukana ka Cida Gedena. Lauk eta dibawa ka basisir laut jang diasakeun ku rombongan sejenna. Aki acan diasakeun rombongan sejenna eta lauk teh dibawa heula ka Aki jeung Nini Gede. Aki jeung Nini Gede nyebut eta lauk hiu. Sapek manehna ngecapkeun kekecapan eta lauk robah jadi batu anu kacida gedena. Tah ti sapek harita lembur eta teh katelah wae jadi lembur Batu Hiu. Mun sakitu hungkul dongeng anu bisa kabicaritakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.